Lamun masih keneh aya dugaan aya nu sarua jeung nabi urang, wah iman tetah can balik. Ya, iman teh can balik, can balik ya. Pekad ka nabi urang teh kudu kitu. Pan ayeuna aya paham anu manehanana kusabab kabodohanana dina nganyahokeun tafsir Quran dawuhan Allah innama ana basyarun mislukum. Ya Allah ya ngisahkeun dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ana basyarun, teu aya lian kami teh adalah basyarun jelema mislukum seperti aranjeun. Tatina dawuhan Allah ieu tuluy dijieun dalil kusabab bodoh anak itu kan atuh Nabi Muhammad teh sarua jeung urang. Apan mislukum sarua jeung urang. Ana sarua jeung urang berarti henteu hak diagungkeun ku urang, da teu leuwih ti urang. Ai sarua leuwih henteu? Nya henteu. Sekali deui ai sarua leuwih henteu? Nya henteu. Jadi lamun teu leuwih ti urang, urang teu hak ngagungkeun nabi urang. Naon sabab? Sabab teu leuwih ti urang. Kitu kana ieu basa sarua teh kitu. Apaan ieu teh pemikiran nu kacida ngaco. Nah. Duh. Tong boro mah nyaruakeun nabi urang jeung urang. Ieu mah nabi urang mun dijejerkeun sareng para nabi, para rasul, sareng ulul azmi jeung sadaya malaikat jejerkeun. Maka kedudukan nabi urang sallallahu alaihi wasallam aya dina pangkat nu pang luhur-luhurna. Ieu mah tong jeung urang lah entong. Tong jeung urang. Ari ieu mah kusabab ngaco teh nafsirkeunana. Loh, Nabi Muhammad sarua jeung urang. Oh, jadi lamun bahasa sarua aya leuwih ti urang. Oh, lamun eueuh leuwih berarti teu hak ngagungkeun nabi urang sabab sarua teu leuwih ti urang. Naon unggulna ti urang, teu kan? Pan ieu teh siga bener tapi ngaco kacida. Dalamun manehna ditanya ku urang bener-bener dap sigana mah jawabanna mah bener eta oge. Contoh mun teu nya ku urang kieu. Lain Nabi Muhammad sarua jeung si laing. Jadi si laing ge nabi. Jawabanna kumaha kira-kirana? Sanes. Oh, berarti bener jawaban itu nya. Berarti si laing rasul. Berarti si laing ulul azmi. Dan berarti si laing rasul. Berarti si laing imamna para rasul. Berarti si laing wah boga mukjizat. Ya, mukjizatna oge, kan? Saluhureun mukjizat para nabi para rasul sajena. Pokona siga Nabi Muhammad teh mukjizatna ge. Ya kan? Gitu sarua jeung si laing teh. Berarti oh si laing teh meureun boga syafaat uzma nya. Boga al-maqamal mahmudal ladzi wa'atahu teh boga eta. Jadi si laing teh boga pangkat Habibullah. Hah? Apaan sarua jeung si laing? Pancing si laing sarua jeung si laing. Tuh kan? Jadi ilmuna sarua jeung si laing. Cing bang jawabkeun. Teu nya. Hah? Akhlakna sarua jeung si laing. Takwana sarua jeung si laing. Ayeuna mah atuh dedeg pangadegna we ayeuna mah kasepna sarua jeung si laing. Bejana cenah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karingetna ge wangi sarua jeung si laing. Bejana cenah jungjunan mah tarakulem manahna teh. Dina hadis sahih pan kitu riwayat Siti Aisyah. Tarakulem soca ieu we. Mun pules sok katinggal peureum, kadang-kadang peureum kitu ge kadang-kadang. Ari mana mah tara
tara kulum tara sakerjep oge pan urang mana jan panon bolotot teh mah hees. Oh jadi Nabi Muhammad sareng silaing tuh kan cenah bicana jungjunan mah ieu teu aya kalangkangan di nu caang sareng silaing henteu ya jungjunan mah cenah dilahirkeun oge walah wah nepi ka geger alam semesta. Masya Allah syukur sadayana ku lahirna jungjunan teh sarua jeung kelahiran si lain gitu sarua henteu jungjunan mah lahirna ge ieu suci teu aya balian kan teu aya tali ari-arian gitu kan tos dihitan ti kudratna gitu seungit malahu tengah ruksak farji nu jadi ibu waktu dihamilkeun henteu kembung patuangan nu janten ibu sumping para rasul masihan kabar gembira kanu janten ibuna masyaallah kanu janten eyangna nuju murang kalihna oge selalu bersih nuju murang kalihna oge akhlakna mulia teu seperti umumna barudak ya henteu teu melewati heula fase eta gitu kan kiih di mana wae kecewerna ka kitu lain ha budak karena ge budak atuh jadi sarua rasul jeung si lain henteu kasepna teh saruanya alah ai si lain sarua naonana dilahirkeunana mentena di Mekah lajeng hijrah ke Madinah kan wafat di Madinah kan sarua jeung si lain ona teh sarua na lembur teh sarua hah signaon atuh sarwana teh sok omongkeun ku si lain ulah nepi ka si lain mah jadi nyasarkeun batur pemikiran teh ongko nu ditafsirkeun Quran si lain mah diungkap Quran siga nu heueuh nafsirkeun Quran tapi selain menyasarkeun batur nepi ka batur nu tadina tukang muludan ge jadi we anti kana muludan tada gara-gara pemikiran si lain nu ngaco kitu ai ditanya bener-bener cek si lain henteu kabeh ai si batur kumaha nyebut sarua jeung si lain kumaha Nabi Muhammad teh sarua we jeung urang tak sarua teh dina naon atuh teu kan nah si lain boga wahyu boleh lah istilah ngaran wahyu tapi kan si lain itu menang wahyu kan tuh jadi sarua palebah naon tak kudu ngerti gitu tah eta teh nafsirkeun Quran teu make ilmu teu make guru teh kitu dia lumpat kana Quran luncat kana hadis teu make guru ulama mah euy jadi ngaco nu bodoh ayeuna nya kokoreh Quran hadis langsung jadi ngaco lain kalaka meunang hidayah lain jadi ngaco jadi ngaco kan pahami padahal lamun ditolak-tolak mah nah ada Allah mah bener dadawuhna eta mah dah paham si lain wungkul nu salah dawuhan Allah dina Quran innama ana basyarun teu aya lian kami teh dawuh Nabi urang basyarun eta jelema kami teh naon siga aranjeun anjeun ge jelema kami jelema anjeun tah kitu hartina tina jenis penciptaan pan aya malaikat aya jin aya setan aya sato hewan aya bumi aya cai aya seunu aya ieu kabehanana ciptaan Allah tatina jenis penciptaan Nabi urang teh ku Allah dikersakeun diciptakeun teh ya kalawan jenis naon jalma sanes jenis malaikat tak siga aranjeun sarua we anjeun ge jenis naon jalma teu kan ngan sing inget najan jenis jelema ieu da batu koral batu berlian ge batu sarua
Tapi berlian anu sakrat, sakarat iya berlian, kan? Bandingkan jeung batu koral, teuing 100 treukeun ge euy. Moal dijual, boga berlian sakarat ya. Dek ditukeran ku batu koral 100 truk moal dijual. Kan? No sabab da sakarat lagi ratusan juta. Dan tuh padahal sarua pada batu. Numawi dawahan ulama Muhammadun basyarun la kal basyari bal huwa yaqutun bainal hajari. Kangjeng Nabi Muhammad cara urang cara inten di antara batu karang gitu. Enak inten nek dibandingkeun jeung batu karang mah bisa. Tapi cek inten teh dewek teh batu. Koral. Dewek teh batu seperti anjeun. Bener eta ungkapan berlian karena batu koral gitu bener. Bener, tapi ya batu koral rek wani manehanana kan menyamakan dirina pedah sarua batu jeung berlian pedah berlian ngomong gitu cek koral teh anak itu seleng jeung dewek sarua. Sarua pada naon batu itu kan nilai kana nilaina sarua rupana sarua tuh sarua kan fungsina sarua aya nu dikongkorong rek kahajatan make kongkorong batu koral aya anu make cincin batuna batu koral ya aya nu gelo kan kongkorong batuna batu koral tuh ya catat ya ku urang kan ya aya anu salah dina nafsirkeun kan salah nafsirkeun teu make guru kitu tah nya tak urang mah nya ngaji teh mending keneh ka ulama we lah cek ulama urang mah terima beres ya kersa ajengan abdi mah tong dipiwarang sina ngotek tak tina Quran langsung tina hadis langsung kan abdi mah bade nampi we terima beres we tinggal ngahuap we abdi mah tinggal ngahuapkeun kumaha ari wudu nu leres saur kersa ajengan a ditampi samina wa atona kumaha ari adus nu leres saur kersa ajengan b ditampi samina